Nusok kukula didongengkeun teh di Garut. Aya hiji makam, galaknya satama kuntil anakna teh dinya tah. Lamun liwat ka dinya kunti anak di samping seuri sok ngababuk. Tuh kunti anak galak memonon, juri galaknya satama. Asal liwat ka dinya galak tah. Hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Kosim jeung Toto Gozali di Kampung Salam. Hadiran besi eueuh. Besi eueuh nu neuleuh hadiran. Aya hiji santri nungguan Nanang Kosim kebel asup ke hadapan panggung hees nya nama teh nyahoun brakayuda Nanang Kosim segala muammar geus teu nyahoun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:04 ye cek jangan sepi ye geussan cancan ye barang deuleu jam 3:04 aing ieu deuk balik ka Kobong ye sieun eueuh di jalan iwal teh ka kuburan eta tak eta sieun tanjana tas sieun menya aing di dieu bae deui menya teu balik teh teh subuhna pan ngaji lah geus aing mah menya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae kadongdong supaya kieu pokona kunti anak jurig segala nanaon babuk ku aing mah geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cek cenah teh ngawani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini-nini dek dising lakur jasa atuh pada ini mah ruag reuwig bukna ge ruag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyana sok mamawa sapu pan kieu kadel aku saya iya kuntilanak di babuk wae nya nyana teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdong lah burak lumpat nyana datang ke Kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturanna mangi kunti anak aing babuk aing leh beres geus teu kapiheulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cek cenah aman teu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini-nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh ditanya ku santri Mang, iya sa, nini cek jangan teh. Cek bakal mana ke rumah sakit kunaon gitu, di babuk jurig, bubuker beuting. Jadi nini geus ku nyada pajar di babuk jurig. Cak santri aing jurig eta mah.